ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jang nguluikeun lalakon aya di Cikola ken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu teu maksudna bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot tah kuari teh aya batu beulah di Citaman Kabayan Citaman Masya Allah di dinyala dibentukeun rapi jadilah gelang maka ngieuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang pandai gelang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageus teh diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat
bil khusus kapun guru urang sadayana kasepuhan urang sadayana kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu di Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Budi Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal ya, sebab di kalangan setan terkenal alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerenjangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan dia hadir sami kusim kuring dipehormat para qori nu alhamdulillah kagagas sim kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui yang jadi kori bagala aja pengen di kori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJH Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksud azamna mah terek ngaos terek ngaji
terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggihnya na ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama Sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama Sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh rubadak ge langsung ka disimpulin teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantaran can dahar dahar heula nah geus dahar jeung haji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jor aya anu beungeutna jore hatena jore eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeunan Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wawuh jeung bupati supaya ulah wawuh jeung Kapolres ulah wawuh jeung Kapolda poe hate wawuh jeung nu kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wauh ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kantung tuna jore kan bupati wa pemerintah wauh jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wauh jeung manehanana daya Haji Pendi mah sabalikna bupati teu wauheun nyana nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mun cara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago penca teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampi aya kalau ngampi sok narembel di sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan musruk cekulat teh ieu penca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mantap terjadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia Amerika Eropa Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara
Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisaan urang Pandeglang. Maling naon cenah Kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal. Nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung. Nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah. Maling ge ka Mekah, kamu di Mekah ge maling terus. Upahana. Masya Allah. Ai ditanya, "Kunaon sia maling teh?" "Ya deket Baitullah babari istighfar." Tolol beureun nya. Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mandraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mata Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nya. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikola ken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh. Ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem, dibentukeun make leungeun dipek-pekan, teu kuateun batuna, maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Bisa mah dehem, mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande, mande, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget
seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan dua belah tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendras, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasari Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampekeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes, di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang, bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Behe hebat Pandeglang teh, sebanyak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, lah Pandeglang. Tapi cekaruhna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Herang lah. Iya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Di dinya aya batu gede, batu teh dieusian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cekaruhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina.
Masya Allah nyoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, Masya Allah. Iya sejarah lain sakadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar. Jalan Anyar buatan Danles. Nah, ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren cara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Endek ku baca salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jadi iya ya beneran nih alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragak deui
lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nyana kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nyana ge aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok ini ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ieu karena jasim satu ketika di jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana ti jasim di masjid imaman aya di laut aya deh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus beh aja Agus kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu jasim luar biasa jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna bi ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehana lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku sia eta kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah tah ieu lah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar datang ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang
Abuya Jasim nu indah deui Dasim. Dasim mah di Pandeglang. Kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae. Naik ke tangkal kayu salat di luhur tangkal kayu. Wih, hebat jasa. Ngadengena mah urang ngeunaheun. Si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh. Beak kabeh. Naik tangkal kalapa beak, buah-buah beak. Entek sih mah kos kitu beungeutna. Kucem kadeulna. Ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan. Madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin. Pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000. 3.000 dana mah bageur. Lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan. Lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropeak. Masyaallah mang nyangungkeun, mang nyesehkeun. Dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep. Ieu Dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang. Nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong. Bebeja mal dibejakeun ngaranna. Sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna. Bebeja mama abdi malah embung elmuna naon? Hayang ilmu naon tuh? Hayang ilmu bisa nyandung heula. Sia nyandung mah engke eungap. Ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana. Imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya. Imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya. Tah leuwih serem tibatan sepaan. Eta lamun nu kolot. Nu ngora mah biasa bae sih. Indah bae. Tah maung leuwih tibatan maung nu kolot mah. Lamun geus manyun bae ge waduh sareuda. Komo lamun geus jebris mah waduh jantung murang. Cek Mama Prawira ulah lah jamun disama ulah nyemtek ulah mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu. Dengekeun ku kabehan. Lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember. Asar tandean dina ember. Cek Mama Prawira maghrib isya subuh. Tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana. Ya, yang medit-medit. Mun kitu boga duit nyandung. Tah, ieu mah dipikeun. Ieu carita Mama Prawira we. Akhirna dibacaan bener. Saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana. Ieu pendem hareupeun lawang. Lawang saha? Lawang imah urang. Geus insyaallah dilaksanakeun. Jampena doang nu moal dibikeun. Tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona. Wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa. Nah eta ngara barang ditanyakeun Mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula
di Pandeglang teh aya ngaran Kidasim, Kiai Zohiron wa batinan, ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae. Iyalah Dasim, jadi boga sejarah. Lamun di Anyar ngaranna Jasim, lamun di Pandeglang ngaranna Kidasim, kiai kan. Badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten, kabeh ge boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek, ngaranna DJ Baros, anu ngasahkeun keratonan Banten. Setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros. Baros teh ngaran jelema. Ya, aat badinya dagang can nyahonan naon. Baros. Tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya. Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun kaun-aun kakoncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara. Harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, Masya Allah, sagala rupa aya di Pandeglang. Sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeun anak. Begal urang Pandeglang. Pamalih urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Tuh, segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulahna leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Iraha gitu. Tuh, Mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantak kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula mah penting sok kadoakeun. Kemudian dihadiahan, nunya hok kabeh nu mantak cara rintaheun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah. Geus we gitu, asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan Kidasim teh lain sakadar nyandung, tetapi nyana horenganan seorang bengkong. Nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba. Tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor. Beda setik lah. Ta eta teh keistimewaan Kidasim teh bisa nyepitan, bisa nyundatan. Nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus. Eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang. Eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah. Bahkan loba nu ngaralep. Tapi Kidasim mah nya nama Kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan ka dieu dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres, make curug doang simpreng beres langsung. Hebat tak Kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin, kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan tah gitu kan asal bisa jampena. Lamun teu bisa jampena ya ulah
daripada haji orang agak-agagan balik ke mana ya iya balik ke mana ya imah nangieun nyana isara di Sisamling kepada eta teh beres dah ta ieu kita simda pandai nyundatan haji nyundatan namun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tabawa ke Sunan Rohmat belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan cukup simpreng beres ya Allah mun ditolaalan teh ka karake tolak budak geus beres sundat karake tolak beres tak kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguikan teu bisa maju aya tasbehnya wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah beureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun timimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mamana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom
kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Padegelang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zahir bae loba, kiai anu zahir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandegelang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieun mah edan jahe kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apalin hati urang ketebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji dasim di daerah dia, dua jasim di daerah anya. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun. Anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna rifanya kabelah dieuna qadiriyah wan naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teh teu bisa pas gitu. Eta hese tadek dobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Doh ganja mah. Katara ku aing hayang ganja. Doh mantek ieu kadaleuna sinarat eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana. Nah, dengan cak nu asli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad dia moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun
kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten, aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur, bukan Madura, Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten, dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-harah ilqul surur ka rencangan simkuring ieu teh kusebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasanya. Tah ieu lah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara simkuring di Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catatanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda, di Indonesia hese urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah. Ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang, supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang, cepat terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catatanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garana simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allahu a'lamu bimuradi maja'ala. Orang nyarakeun syaraat tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah. Lan warana onta saibah wala wasilatin lan warana onta wasilah wala ham lan warana onta ham. Kama kana ahlul jahiliyati yapalunau gaya barangkangan azaba li jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ingma hadda wa ja'lu. Ruwal Bukhari wis kariwayatkan sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang butala nang Musayyab kala ning ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li taghit utawi onda bahirah mai ku alati onda yung naukan dan juga opot cai susune ya lati lito agiti kadue pirang-pirang patung pala ayuha wala yahlibuha maka waranana merasa ing lati buahadun sapong suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maganu iguana ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un magara dan tanggungkan ingat saibah pasuiji-wiji. Wal wasilatu lan udu anta wasilah ma naqatul bakri ku anta kang ora guru kang au itan ya naqah ya walini tajil ibil dalam awal manake ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumata sana cara gariming do iyata ya naqah ba'du dalam zausane unza bi unza dei kalawan wadon kang ngone Aganulan ana ya ahli jahiliyah kabeh sipuna iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basalah suwijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang wone laisa bainahuma dzakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unzar ora unzanu hiji jeung unzanu hiji dari tadi dzakarun lanang wala mulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing malenan kang den bilang-bilang Aiza kodo maka tatgalan kan iya ham dorobahu ing pacekanan eham ada ulan ngantep ya ahlul jahiliyah ing ham
itu lagi tiga de birang-birang patung wa'afu minal hamli lan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahaluk saking momotan palayum ala alaihi syai'un magawara dan tanggungkeun ingat tasya mopo saun suwiji-wiji wasamuhul hami alan ngangaranan ya ahlul jahiliyah wing hamal hami ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong ake kang pada garupul ya dari gawe iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dina gawe Allah ing atas Allah kadhiba ing goroh bidzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu nisbatuhu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilahi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu ya kana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum godo via baung kena satune ya lijali aiku hukuman ya lijali kabeh binum zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allahu a'lam bimuradih landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala badan lazira gabai lama maring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atawa ilahi kami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh qalu maka ngucap ya alladzina kafaru ing lapada sebenarnya kang nyugup ingsun sadaya kafina tegese kang nyugup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ing atase mabaining birang bapa ingsun sadaya minadini wa sanat saking agamalan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum dzalik anata nyukupi ing alladzina ubdzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjan hal sanajana na birang-birang babane alladzina iku waru ya baga besane suwiji-wiji walaitan Allah lebih dulu ya baga bela lagi maring bener wali sifalil inkar utai sifam ikut madakan gadwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan.
onta tersebut sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh terketahui diopenbarkeun dicaritakeun ka masyarakat onta Bahiro ieu nu geus anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu Masya Allah eta kos kararitu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kedua aya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya na tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos kana itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngorakeneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakeneh ieu onta lamun anakanna engke bikang anak pertama bikang ke anak kadua deui bikang taeta anak ka pertama anak kadua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakian berarti anu Allah urang ka pangerankeun cek nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplo terus gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantap meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah ge atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos karari itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos karari itu teh tapi lamun di Arab meureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad
gara-gara itu eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diundang bae hateletikna mah nya ge atuh henteu mendak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu madarsa kitab mah jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadi dinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik eta mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah
tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeup ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endeup mah santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kada. Eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon. Geus lain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh, hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isinin kiaina. Ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah itu ayah santunan ayah teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres deuk sorangan deuk berjamaah tuh nah ieu ikir carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieun ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuan teu ngarti bodohnya teh mendak ka dieu teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ya nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae eueuh ya di Yogyakarta mah masih keneh di Jogja mah loba jasa mun urang ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takarrub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi ta masalah nu bener mah ieu instruksi ieu Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram ta nu kitu mah haram ta nu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiroh saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pan cak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak
pengetahuan anak ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mentak cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram tak ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bahaya lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Tah eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan izin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya nu ka sorga aya ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya? Aya ka dieu ye ka sorga mah. Tan. Kurang pan ka dinya sekupi. Izin biasa. Ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Teu kabayangkeun teh ku Kiai Atut blood jasa teh Kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukharina halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkeun ku aing ka hulu sia. Geus, ngaji sia. Dijejalkeun ku aing. Tanyakeun heula atuh. Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa masyaallah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lain cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di nagara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang
ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang. Ayo cek maju. Siap. Ilgub. Pernah terjadi milih mana yang benar? Emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata. Nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura kadarieu. Ayo atut sia. Endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit eueuh nanaonan di aing. Boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah ka nyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan namantak nya mah teu dipake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setik deui naon tah eta teh panunggangan teu dipake karesep sabab naon teu tanda tangan gereja. Salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke ka hareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad. Cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan, tidak boleh, haram. Ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah. Kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram. Geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh. Eta mah cobaan, masyaallah. Eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi. Ya Allah ya Rabbi Masyaallah kolot deh kiai sorbanna gede udang-udangna gede nah iya mana aing ngaji belum mana karena ieu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna laya lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teh cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran aya hamzah inkar di dinya aya a b c d e f datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah
atuh teh cukup ngan saukur boga dalil ja ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyang nage teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyang nage teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan urang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين